cing kuring rek naros kagan pasal sabaraha aya sabaraha warga masyarakat rek ka luar negeri ditenggelan ku pejabatna pasal sabaraha aya sabaraha aya undang-undang nawa lamun awa undang-undang naon nasarna apa dititah ku dewa dicare eta mah urusan anjir pribadi jeung dewa dume deukeut dume dulur dume baraya dume kolot dume ku kuring dengen-dengen nepotisme dirinya euy eta si eta uy ai euy naon diri teh dume awal leueur ti aing coba teh sia wang aing duh wang aing paur kana aing Persib sia eta mah nya aing Persib aing maung merekap we hayang cikopi pahit tong kitu dirinya lamunnya anjeun keamanan sasatna anjeun teh melindungi dan mengayomi masyarakat nah maka nyiksa nu patut maka jeung ngahina kaituna jeung deung segala naon dume awal leueur dume teh bade amplop ku aing teu gablek duit aing teh kabina-bina teuing sia keur macitra si lain teh orang kabeh tinggal di negara amarta setiap urusan nu beres rek teu beres kumaha geuning soreng nu dipariksa bangsat nu mariksa garong jika aing leungit sapi laporan ka itu ka dieu leungit sapi laporan tapi aing laporan kudu ngajual opat sapi yang laporanana yang prosesna kacida anjing sia teh binatang tong api-api pingsan sia duh begay tong dicacanak abdi mah teh sakaka jeung si eta henteu sebenarnya abdi melancik tere abdi teh lamun maneh teu ikut campur kana urusan nganu hati maneh balad jeung kaula moal lagan tingalikeun si dawala bakal pejet awakna tingalikeun maneh Gusti nu agung kaitu dulur ka dieu dunungan tapi si dawala ada pergi hayang nanyakeun naha nepi ka kitu dunungan di tapi heueuh dicek si dawala kitu aduh eta ku nyebut anjing na teh sia teh deungeuna kana hateuna teh kaleuwihan teh sia teh boleh vokal asal demokratis jeung pancasilais betul